Seueur pisan maksiat hate tapi kasauran Imam Ghazali dina karyana nyaeta Bidayatul Hidayah anu paling pokok tina maksiat hate teh penyakit hate nu tilu rupa teh nyaeta hasad, ria gitu sareng ujub. Hasud, ria sareng ujub. Ujub teh dinu hate ngarasa gede leuwih ti batur teu acan kakedalkeun. Komo lamun tos dikedalkeun maka tangtos ageng pisan eta nilai dosana teh. Itu ari ria teh hayang katingali disebutna teh ku Rasulullah syirkul asghar. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Saestuna perkara anu paling dipikarimpan ku kami ti aranjeun kabeh nyaeta syirkul asghar. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, naon ari syirkul asghar teh sirik leutik teh naon? Ar-riya, nyaeta riya. Hasud nu katilu naon hasud? Ari hasud mah nyaeta hayang atanapi ngarepkeun kana leungitna kanikmatan ti batur. Teu ridho we ningali batur maju. Ningali batur aya dina kasuksesan teh da muriang dirina teh kitu. Ngulik bek dina pikiranna teh teu ngeunah pokona mah teu tenang. Aya kitu jalma anu kitu? Nya aya gitu. Kan urang mah ulah dugikeun ka kagolongkeun jalmi anu kitu. Gitu. Masyar kompor tatangga urang nu panasna nu haneut. Eta kitu hasud. Eta namanya perasaan di nu mana tah lamun tos diwujudkeun ku tindakan atau ku ucapan eta mah tos langkung-langkung gitu. Ah pantes we si eta mah kitu teh buah-buah nyegik misalkan eta tos langkung teh hasud mah. Hasud mah di nu hate eta teh namanya perasaanana bungkul. Tah urang teh teu meunang ngarasa aman bisa ngalaksanakeun amal soleh secara leres metukan kana syarat rukunna bari urang teh deui misalkeunana gitu mamawa nu tilu teh ya tholabul ilmi dikeureuyeun salat dikeureuyeun naon deui puasa dikeureuyeun tapi deui bari mamawa nu tilu tadi teh ya dosa nu hate teh ya maka bisa-bisa amal-amalanna teh digorogotan ku dosa nu tadi teh gitu. Nabi nyebatkeun kan dina bab riya teh geuningan ar-riya'u yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Ari riya teh ngadaharan kana amal soleh saperti ngadurukna seuneu kana suluh anu garing gini gitu. Bae bahasa kitu. Ta ibu mangga urang sami-sami lalajo. Sanes lalajo tipi mah ya. Ngabandungan kana salah sawios kasauran Kangjeng Rasul nu aya patula patali sareng masalah tadi teh hate, hasud, masalah ujub, masalah ria teh. Seueur hadisna teh salaresna mah, tapi di dieu dicandak hiji hadis anu panjang dugikeun ka mencakup kana bahasan anu tadi teh tilu sifat anu awon teh. Kumaha kitu hadisna atanapi riwayatna? Tah, ieu teh faqad rawa Ibnu Mubarak bisnadihi. Ieu teh Ibnu Mubarak salah sawios perawi hadis ieu mah di zaman kadienakeun zaman saantosna para tabi'in. Zaman kadienakeun saantos zaman Imam Bukhari Imam Muslim eta. Tah kumaha kitu? Ngariwayatkeun lah tin hadis hiji hadis anu ieu hadis teh cariosan Muad bin Jabal. Ade Muad bin Jabal teh nyaeta salah sawios sahabat anu diutus ku Kangjeng Rasul ngawitan ka Madinah sateu acan Rasul ka Madinah teh Rasul ngutus heula kana hiji utusan lah ibaratna mah sapertikeun survei gitu. Memeh hijrah ka Madinah teh hoyong terang heula Rasul teh gambaran Madinah. Sareng deui nebarkeun heula bibit-bibit pi islameunana. Ta Muad bin Jabal nu diutus teh kayastrib ka Madinah teh. Sehingga saparantosna sababaraha waktos
katinggal aya potensi penyebaran agama Islam sareng nanjeurna kalimatullah di Yasrib di Madinah teh. Maka Rasul milih hijrahna teh ka Madinah. Da piraku lamun saketika ujug-ujug Rasul milih gitu. Hijrah langsung ka Madinah. Teu acan aya gambaran kumaha ieu medan di Madinah teh pana piraku. Tadi antawisna teh ngutus Muad bin Jabal ka Madinah. Karena ya Rasul beberapa tahun berikutnya Rasul anu naon hijrah teh sareng para sahabat sareng kaum muslimin nu sanes. Kumaha cenah kieu Bu? Muad bin Jabal teh nyarios ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya nya kitu. Kumaha cariosan Muad teh? Hadis ni hadis san sami tuhu min Rasulillah. Sami tahu min Rasulillah. Oh henteu kieu Bu ketang. Punten tadi ya riwayatna supados susunan nanas leres. Ibnul Mubarak naros ka itunya gitu. Ngariwayatkeun hiji pamagat naros ka Muad bin Jabal. Kumaha tarosana teh carosana teh kieu hai Muad carioskeunlah ka abdi hiji cariosan anu ku anjeun ka tampi ti Rasulullah gitu. Maka santosna dicuunkeun kitu Muad bin Jabal teh pabaka nangis Bu, nangis. Nangis sesegrukan gitu. Anahabat nangis tangke walarana dipayun gitu. Pabaka Muad hatta donantu annahu la yaskut sumasaka. Malahan saking ku nangisna nyegruk gitu, saking ku sedih. Eta pamagat teh nyangki yen buah-buah ieu teh moal diteraskeun gitu cariosan Muad teh dikana mah rek nangis we gitu. Rek siap-siap we rek balik deui misalkan gitu. Tapi ternyata Muad teh ngawaler kana cariosan kana patarosan hiji pamagat ya, hiji rajul teh. Gitu. Sumaqala wa asku wa aswaqoh. Jarang naon katinggal gitu eta Muad teh naon jiga anu sono, bahkan sono pisan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sareng hayang tepang deui sareng Kangjeng Rasul. Terus Muad teh nyarios deui kumaha nyariosna Muad teh sabadana ditaros kitu teh. Inni muhaddisuka bihadisin in anta hafadta. Kieu mau nyariosna teh. Rasulullah kantos nganasehatan ka abdi saur Muad. Kumaha nasihatna teh? Nasihatna teh kieu. Hai Muad, ini muhaddisuka bihadisin. Kami rek nyaritakeun ka anjeun kana hiji cariosan, hiji hadis. In anta hafiltahu lamun anjeun ngajaga, ngapalkeun, nengetkeun, ngamalkeun kana ieu cariosan, nafa'aka indallah. Maka ieu cariosan bakal mawa manfaat ka anjeun disandingan Allah. Wa in anta dayatahu wa lam tahfadhu in qata'ta hajjataka in qata'at hajjatuka. Tapi lamun anjeun nyia-nyiakeun teu nganggap kana ieu cariosan, maka bakal pegat sagala rupa hajat-hajat anjeun di sisi Allah Subhanahu wa taala di poe kiamah, yaumul kiamah. Teras kumaha isi cariosan Kangjeng Rasul teh dugikeun ka dikawitan ku nasihat sapertikeun kitu saking pentingna bertinya. Ya Muad, hey Muad bin Jabal, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'a amlakin qabla ay yakhluqas samawat. Hey Muad, saestuna Allah teh nyiptakeun kana 7 malaikat, 7 golongan malaikat. Samemeh nyiptakeun bumi, samemeh nyiptakeun langit. Teras pikeun setiap tingkatan langit bumi anu 7 teh eta teh faja'ala likulli samai minas sab'i malakan. Ditempatkeun malaikat-malaikat, sagolongan malaikat. Gitu. Anu bertugas ngajaga pantau, ngajaga lawang eta langit anu 7 teh. Bawaban tugasna teh sebagai juru kunci atanapi penjaga pintu. Tah, teras kumaha patas adul hapadoh bi amalil abdi min hini yusbih ila hini yamsi. Maka setiap hari teh
ti isuk-isuk dugikeun ka sore teh. Pan eta teh mangrupikeun waktu manusia teh beramal gitu nya. Maksudna teh setiap hari teh manusia teh beramal. Tah eta teh setiap waktu aya malaikat. Malaikat hafadoh. Malaikat hafadoh teh diantawis lebetna isina teh nyata malaikat rokib sareng atid teh. Pencatat amal baik sareng amal buruk. Ras aya deui nya malaikat hafadoh teh diantawisna nu disebat malaikat anu naon ngajaga urang ti tukang, ti pengker, ti hapayun gitu. Ngajaga urang pikeun nyesuaikeun kahirupan urang teh sesuai sareng takdir Allah. Eta masih keneh kalebetkeun malaikat hafadoh teh. Tah aya sabagian malaikat hafadoh teh anu tugasna teh nae ka luhur bari mawa amal hamba. Gitu. Tah nalika dicanda ka luhur teh nurun ka nuri syamsi. Anu eta amal buku catatan amal nalika dicandak ka langit teh bersinar eta teh si buku teh nandakeun kana hadena ieu amal menurut malaikat anggapanana. Teras hatta ida sa'idat ila bihi ila samai dunya gitu. Zakatu wa kasaratu. Kumaha eta malaikat teh nganggap wah ieu amal teh anu hade, jeung nganggap ieu teh anu loba, ieu amalan teh amal manusia anu soleh, amalna teh mundal, amalna teh pokona mah anu hade lah pokona mah kitu. Diakuna teh kitu, dianggapna ku para malaikat. Fayakulul malakul muwakilu biha lil hafadah. Teras malaikat anu ngajaga langit dunia eta teh nyarios kieu ka malaikat hafadah teh anu nyandak amal hamba teh anu nganggap yen ieu amal teh amalan anu hade. Kumaha cariosan malaikat penjaga langit teh idribu bihadal amal wajha sahibih. Hei hafadah, yo ieu amal atawa eta amal nu ku anjeun dibawa jeung nu ku anjeun dianggap amal anu hade cig geura baledogkeun, geura alungkeun, geura kepretkeun kana beungeutna anu nyieun eta amal cenah kitu. Jadi amal tos dicandak ka langit dunia ka penjaga anu kahiji, penjaga langit kahiji. Ditembongkeun malaikat hafadoh teh naon nyandak amal teh ieu amalan yeuh amal hade ti jalma anu soleh. Malaikat penjaga langit kumaha bawa alungkeun baledogkeun kana beungeutna eta si hamba nu nyieun amal. Nah habet kitu cenah kitu. Ana sahibul ghibah. Kami teh sahibul ghibah, malaikat anu ngatur-ngatur atanapi malaikat anu nyepeng kana urusan dosa masalah ghibah. Amaroni rabbi ala ad'a amala min man igtaban nas. Maka kami teh diparentah ku Allah yen ulah nyesakeun kana amal-amalan jalma anu purah nyieun ghibah, gawe ghibah ka manusia. Jalma nu sok ngagibah eta teh amalna teh koredas teh gitu tina ladang gibahna. Jadi tina ladang salatna atanapi amal-amalan anu sanesna boh nu wajib, boh anu sunnah, atanapi amal dunia anu dimodifikasi kalayan niat hade sehingga jadi ibadah teh. Maka saenyana eta teh digorogotan ku ladang gibahna teh. Nalika diasongkeun eta amal rek dicandak ka luhur gitu ternyata kalahkah ditolak bari dititah dibaledogkeun kana beungeut jalma anu ngagibahna teh gitu. Si horeng amal urang teh ternyata kitu. Bahkan eta malaikat teh dina waktos anu sanes datang deui. Dina riwayat mah dina hari berikutna riwayat anu sanes. Dina riwayat nu sanes di hartosana teh menuju deui ka langit anu berikutna. Teras kumaha eta malaikat hafadoh dina hiji mangsa deui mah nyandak min amalil abdi bi amalin soleh nyandak deui kana hiji amal-amalan hamba
hamba anu soleh. Eta amalan teh nalika dicandak ku malaikat hapadoh teh wah bersinar Bu, lahu nurun bersinar gitu. Hatta tablugo bihi ila sama itsaniyah nepikeun ka dugi ka langit anu kadua. Fayaqulu lahum al mulukul muwakil malaikat anu ngawakilan teh anu ngajaga langit kadua gitu. Teras kumaha kufu wadribu bihadal amal wajha sahibi sarua ditolak. Kalahkah kieu pokna teh ceuk malaikat teh eureun anjeun tah bawa deui lah geus amal-amal model gitu mah bawa deui cing gerab baledogeun gitu geula kepretkeun kana beungeutna nu nyieun eta amal cenah kitu. Nah habat kitu nah habat kitu cenah innahu arada bi amalihi arada dunya sabab ieu eta jalma anu boga amal amalna nu dibawa ku anjeun anu bersinar teh saenyana kami dibejaan ku Allah amalna teh boga tujuan keur kauntungan dunia semata keur dunia unggul kitu. Ana malikul fakhri kami nyaeta malaikat anu nangani gitu mengurus masalah dosa-dosa tina kasombongan, dosa-dosa tina bermegah-megahan, dosa-dosa tina tamak gitu. Diparentahkeun yen ulah nyesakeun kana amal-amalan ti jalma model kitu. Terus itu Bu. Itu ada panjang pisan pokona hadisna. Ngan pada intina mah setiap kali amal-amalan jalma gitu. Nalika dicandak ka langit kahiji 2 3 4 5 6 7 rugikeun ka 7 sadayana teh ditolak. Nu jadi masalah sanes karena amalna anu salah, da amalna mah leres. Matak amalna digambarkeun aya cahayaan, bersinar. Tapi anu jadi masalah amal soleh dikerjakeun bener amal solehna ngan pedah bari mawa hatena anu teu beres teh gitu. Amalna metukan lamun salat pokona mah rapi salatna teh bacaanna pa sehat tajwidna pokona mah tara katinggal tara kakuping aya kasalahan mahorijul hurufna meuni pasehat pisan gitu terus lagamna oge wah meuni lagamna teh pokona mah lagam impor pokona mah gitu kumaha lagam impor teh nu eta nu datangna nu ti ditu menang nyandak naon ti ditu sanes lagam anu menang orang di urang geuningan pan beda geuningan kurang kakupingna gitu. Sararae gitu. Maksudna teh wah pokona mah sae lah pokona mah qiraatna teh. Bahkan jalmina teh apal kana ilmu-ilmu qiraat, qiraat sab'ah kana qiraat al-asyrah. Jadi riwayat-riwayat qiraat teh cara maca Al-Qur'an seueur teh Bu. Anu ku urang katampi, mushaf nu ku urang katampi teh ieu salah sawiosna cara bacana kitu. Pana waduha anu dibaca wadduhe geuningan kitu. Malik Yaumidin aya nu ngangge alif aya nu henteu aya nu Malik Yaumidin aya nu Maliki Yaumidin gitu perbedaanna teh seueur riwayatna teh eta masing-masing riwayat naon qiraat teh aya parawina jadi hiji waktos Rasul ngaoskeun Al-Qur'an kieu ka kuping ku para sahabat diwaroskeun deui hiji waktos mah kieu ka kuping ku sahabat nu sanes diwaroskeun deui sehingga timbul ilmu qiraat sab'ah pikeun ka aya 10 gitu. Tah pokona mah bersih tina kesalahan-kesalahan secara syariat amalna teh. Boh salatna, boh puasana, boh zikirna. Tapi hatena teh ya masih keneh jadi kolektor karena dosa-dosa hate teh ya. Itu hasadna teh dikukut dikoleksi terus naon deui hasud teh ria teh sum'ah teh ujub teh masih keneh aya atawa salah sahiji gitu tinu seueur eta maka hati-hati amalan anu hade teh nu geus kapenteun sah ceuk syariat ceuk fikih teh hampunten di dinya teh bakal naon ditolak deui cenah geuningan kitu numawi leres anu matak ngajadikeun mundel sareng naon
mundel sareng ipisna amal urang teh nyaeta diri urang sabenerna mah kitu. Jadi hiji amalan anu sami dilaksanakeun ku benten-benten jalma ngahasilkeun kana kasayan anu benten. Sanajan salatna sarua, puasana sarua, tapi saha heula nu ngalaksanakeunana maka eta teh benten gitu. Hasilna teh keur nu ngalaksanakeunana. Gumantung kana hatena teh gumantung ka dirina teh. Sehingga dauhan salah sawias ulama Imam Ibnu Athaillah geuningan maqala amalun gitu min qalbin zahidin gitu henteu jadi sakedik amal-amalan anu bijil tina hate anu juhud teh sanajan amalna amal leutik amal sapira gitu kur najong cucuk di jalan gitu bisi batur kacuga atawa kur nyecep ka budak leutik ku es bonbon hargana teu sabaraha atawa kur mere kadaharan sapiring ge teu pinuh deungeunna ge teu aneh-aneh pira jeung tahu jeung tempe jeung asin gitu. Tapi dibikeun dilaksanakeun bari mamawa hate anu juhud bersih sama sekali tina harapan-harapan kaduniaan. Maka eta nilaina gede. Gitu. Wa ma kasura amalun min qalbin ragibin. Jeung henteu jadi gede, teu jadi loba amal-amalan anu bijil ti jalma anu hatena teh mamawa rogib teh eta butuh keneh masih dangah keneh karena perhatian jeung urusan-urusan makhluk urusan kaduniaan. Salatna bener naon-naonna bener tapi perasaan hatena teh ucas-acos keneh hayang katingali lamun teu katingali teh nyeri hate lamun teu katingali teh kecewa lamun sedekah teu diakui ku batur teh kecewa lamun sedekah teh ngarasa keneh aya perasaan leungit kaleungitan cirina teh lamun salah masihkeun kana ieu teh kana hartos anu aya dina 2 pesak dina acuk urang nu hiji 10.000 nu hiji 20.000 heug salah ngasupkeun nu kasupkeun teh 20.000 gitu aduh salah sia ieu lapur padahal mah anu ngajadikeun urang salah pahili eta teh pan ku Allah gitu nya keun wae lah gitu komo lamun nu paktukeurna teh antara 50.000 sareng 5.000 pan tah mah genok pisan atuh aduh 2.000 komo 2.000 sareng 100.000 masukkeun pan bari nepak tarang aduh salah gitu gitu bari jeung henteu sering gitu kejadian gitu teh malihan urang nya teu acan kantos ngalaman pan gitu ngan ieu mah bilih gitu hiji mangsa ngalaman gitu pilih hiji mangsa ngalaman gitu maksad mah rek ngasupkeun kana kenceleng teh 2.000 ari pek teh nu kaasupkeun kalah ka 20.000 maka teu kedah urang ngarasa leungiteun sawios gitu itu udah panjang teras gitu dugikeun ka naon langit anu ka-7 ditolak pokona mah kitu. Tadi antosna urang langsung kana langit ka-7 we lah anu panjang teuing. Langit ka-7 mana wajibnya bi ila sama'i sabi'ah. Di langit dicandak dugikeun ka langit ka-7. Anu mana amalan nalika dicandak ka langit ka-7 mah eta teh aya cahaya saperti qadawi syamsi. Hampir-hampir mirip seperti cahaya panon poe dina pada herang matak nyerabkeun anu ningalina saking kunaon nandakeun kana ieu amal teh amalan anu hade pisan lain amalan anu acak hadut lain amalan anu hasil tina kalalaboraan tapi kumaha nalika dongkap ka langit ka-7 payaqulu lakum al malakul muwakilu biha kufu wadribu tetep we kitu keneh kufu eureun anjeun malaikat hapadoh eureun anjeun gitu terus kumaha baledogkeun takolkeun gitu kepretkeun tah kana bebeungetanana kalayan ieu amal gitu wadribu jawarihahu bahkan tah sok kana anggota badanna tah alungkeun gitu tina ladang sedekahna sok tah alungkeun deui kana leungeunna gitu
ieu amal tina ladang puasana sok alungkeun deui tah kana babangusna misalkan gitu. Gitu. Terus naon deui tina ladang salatna alungkeun we tah kana beuteungna kana naonna gitu. Alungkeun deui gitu. Teu butuh amalan model kitu maksudna teh ditolak deui gitu. Alatan itu tadi teh. Naon sababna atuh? Heuh tadi teh anu kitu teh annahu innama arada bi amalhi ghairallah. Sabab eta jalma anu kitu teh, jalma anu tadi anu dicanak amalna ka langit katujuh teh, amalna teh dimaksudkeun ghairallah kasalian Allah. Aya perkara lain anu dituju kasalian Allah. Apanan cenah ieu mah jalma muslim lain jalma musyrik memang bener ka Allah. Ya, secara pengakuan akidah ya mungkin kitu. Tapi dina parak-parakanana aya wae perkara-perkara nu dijadikeun tandingan selain Allah anu sifatna teu katingali jeung rerencepan. Ibadahna teh saperti eta teh lah hayang diakui gitu ku mitohana misalkeun tah eta teh geus ngadegkeun kana tandingan ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Calon ieu lah nu keur pamaget nu hayang nu hayang ieu nuju milarian calon mitoha ting calon istri gitu. Pan dialus-alus eta teh dipayeuneun calon mitoha. Makhrajana gitu disae-sae. Tah perkara-perkara ibadah nu ditujukeun ka salian Allah gitu. Rek anu nyata, rek anu rarencepan sadayana ge barudak ngajadikeun amal-amalan teh eta teh bertolak non tertolak. Jeung manehna teh cenah ku amalna teh tu aroda bihirifatan ingdal fuqaha hayang ngalah kana kadudukan ingdal fuqaha di hareupeun jalma-jalma anu ngalalarti ingdal ulama di hareupeun para ulama cenah kitu. Dugikeun ka kitu tah. Maka tungtungna kumaha atuh? Tungtungna teh kumaha patakul malaikatu kulluha eta malaikat sadayana teh kumaha kieu nyariosna teh alaihi la'natuka ya Allah moga laknat Gusti keur ieu jalma gitu malaikat teh Bu nyebutkeun teh itu wala anatuna komo kitu laknat abdi ngalaknat sareng abdi ge ya abdi sadayana ngalaknat ka ieu jalma nu model kieu gitu sareng abdi ge ngarepkeun laknat Gusti ka eta jalma gitu patal anuhu samawatu sab'u bahkan langit oge pipileueun ngilu ngalaknat langit anu tujuh teh ka jalma anu kitu teh anu amalna teh ditujukeun lain karena Allah waman pihina bahkan jeung pangeusina langit ngalaknatna teh malaikat terus naon sadayana nu aya di langit gitu para ruh teh surga neraka sadayana makhluk-makhluk Allah sumabaka Muad santosna ngauping Muad kana carusan Rasul eta teh nangis sajadi-jadina nagis anu kacida gitu pan urang mah nguping kana ieu teh boro-boro nangis gitu kalah ka ngahulang we ieu teh bener gitu atau kalah ka seuri gitu talamun Muad mah langsung ti Kangjeng Rasulullah ngupingkeunana matak pantes nangis gitu atuh urang teu nangis ge nya minimal jadi pelajaran jadi renungan yen ternyata kitu lalakon kahirupan di dunia teh amalan anu parantos jadi parantos teh teu acan kantenan aya dina qabul mudah-mudahan we amal urang mah sadayana diqabul ku Allah Subhanahu wa taala pada ibu sadayana nya gitu amin ya Allah ya rabbal alamin gitu wa qala Muad qultu ya Rasulullah maka Muad teh naros ku ka Rasulullah anta Rasulullah anjeun utusan Allah wa ana Muad jeung ari abdi teh Muad gitu laisa bi maksum Gusti Rasul mah jalmi anu utusan Allah nu dimaksum ku Allah sementawis abdi Muad bin Jabal jalma anu biasa anu henteu dimaksum atuh kumaha pakai pali bin najati wal khalas min dalik atuh kumaha carana supaya abdi tiasa salamet supaya abdi tiasa terbebas tina eta kabahayaan teh tina eta ancaman gitu kumaha tah upami kitu cenah sareng kumaha tuh supaya abdi bebas tina eta dosa-dosa nu matak nyebabkeun amalan tertolak teh sangkan bebas tina gibah sangkan bebas tina sombong tina takabur tina ujub tina hasad tina sum'ah tina riya
Maka Rasul ngawaler. Kumaha waleranana? Ya Muad, hei Muad, iktadi bi fil yakin. Tuturkeun kami dina kayakinan. Gitu. Wa in kana fi amalika naqsun. Sanajan kabuktosan dina amal anjeun aya kakurangan. Jadi tuturkeun kana keyakinan Kangjeng Rasul. Kembali deui nya intina ajaran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ageng-ageng nama eta meniadakan menolak segala bentuk kamusyrikan teh. Eta agaris ageng nama kitu. Sabab nalika Rasulullah diutus di zaman jahiliyah ka orang-orang Quraisy khususna waktu sareta teh nu namina kamusyrikan teh marajalela. Dibikin kadi Ka'bah teh dipasang berhala ratus-ratus jumlahna teh gitu sadayana eta teh bentuk kamusyrikan wungkul. Ta Rasulullah diutus pikeun miceun sagala bentuk kamusyrikan netepkeun yen Allah Subhanahu wa taala hiji-hiji nadat anu hak disembah gitu. Tah kitu panginten para ibu da parantos tabuh lima langkung ieu mah tambah pegat we gitu pangaosan hanca urang. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Allah yuswa anu barokah ibu. Amal soleh urang ditampi sadayana sagala rupi hajat-hajat urang dikabul diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang tutup ieu majelis kalayan doa saku jagat sasarengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.